Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kaca Mitra Baraya di mana wae ayana nyanggakeun pidangan carpon majalah Mangle dina judul Hujan Ulah Waka Raat Wilujeng ngadangukeun teuing tabuh sabaraha kuringan tengah herang di luhur pangsarean tangtuna burit bari jeung hujan ngagebret ngoleangkeun sawangan jero kana mangsa hujan sababaraha bulan katukang. Asana mah bulan Oktober. Janggian jeung sobat lalaki ti medsos rek tepung di museum Sri Baduga. Asa teu puguh patepung duaan nyanggiberan manehna bebelahan hate sangkan maturan. Tabuh 10 geus nepi kanu dijugjug. Kaparengan langit cangra. Si sobat geus nyampak pon kitu deui manehna. Tuluy we uplek ngawarangkong nepi ka dahar di hiji rumah makan beh ditueun ITC. Bubuhan kapincut ku karedokna. Matakna meuni bunga nemposi manehna ponyo daha komo kasebut karek cager tina geringna salila saminggu. Langit nu tadina cangra robah alum teu lila miripis. Kareret tina kaca jendela nu lila-lila miripis ngarepan. Tiluan keluar ti rumah makan. Masih hujan najan mimiti ngipisan. Sanggeus sobat ngaleos muru krib mah. Ngarasa laluasa. Teu kuat. Tita tadi hayang jongjon paduduaan. Jeung si manehna. Nya. Manehna. Bebelahan hate teh. Ngaranna mah Rian. Umurna 30 tahun. Hujan kene cek Rian ngagerendeng bari ngareret. Kuring unggek bari mulas imut. Ngareret ka manehna nu masih neuteu. Laju manehna ge males imut. Nangtung duaan. Teu sadar leungeun paadek garawak dicekel. Pageuh haneut. Hujan ngipisan dan paleungeunna ngaresotkeun cekelanana. Laju pindah kana cangkeng. Nyangke panon ngereret. Awakna leuwih jangkung ti kuring. Di bulan ku jaket pulas hideung kombinasi beureum ati. Calanana jin bulau kolot. Wangsul kuring ngagerendeng. Pan hujan setengah ngareos manehna nompo kana ceuli kuring. Wios ke basa acukna cek manehna bari ngareret ka kuring kana kaluhuran bodas kekembangan leutik hideung. Laju ka handapanana klok pulas hideung kekembangan leutik bodas ngimeutan. Wios cek kuring. Salse heula atuh pan urang teu acan ngobrol cenah. Bener ketang can ngawangkong duaan maksudna mah. Pan salila 2 jam rerejeungan ge ngawangkong pedah tiluan. Ayeuna waktuna paduduaan.
hese hayang paduduaan teh sabulan sakali tepung ge cantang tuh tabuh tilu cekuring bari ngareret kana arloji dina pigelang katuhu tapi hujan tengi pisan deui sumawona ngaraatan kalah ngaragrageun cai nu kerap urang di ditu yung yuhanana cek manehna nuduhkeun ka peuntaseun jalan keur mah asa pabaliut jeung nu kaluar ti rumah makan dan nangtung teh gigireun pisan lawang kaluar sirah kuring unggek leungeun manehna masih nyangkeh cangkeng laju mentas bari nyingkahan si hujan nu mingkin kerep lengkah gagancangan nepi ka peuntaseun didinya nangtung ngiuhan hareupeun pisan rumah makan naon nya da banguna loba rumaja tapi lain kape rumah makan biasa nyisi rada anggang tina lawang malah kasebut nyingkur teu kagiridik teuing kunu lalar liwat da kahalangan kutihan didinya nangtung duaan bari nyarande kana tembok netep hujan nu kalah beuki ngahajakeun bangun nu ngulah-ngulah kuring gewat mulang tengah wangkong panang heneng palit dina pikiran sewang-sewangan leungeun duaan silih cepeng pageuh pisan sakapeung silih rames karasa haneut ngamalir kana sakujur awak sirah kuring ngalehek kana tak-tak kencana bareng jeung leungeun anu pindah meulit kana cangkeng hujan kalah ngagedean nu lalar liwat pabaliut nu dipayung nu henteu patali marga teu reureuh ngaran-ngaran di puseur daya atuh tapi taya nu nalingakeun kuring jeung manehna dalah nu ngaliwat kieu teu mirosea sakumaha diri kuring nu teu minuli batur jongjon ngararasakeun kaindahan nu keur ngayun ngambing dina kekepan manehna bari neuteub ci hujan nulir diburakeun ti langit lami hujan teh cek kuring wios tembal manehna halon nah wios kuring ngareret meusan pan meh lami paduduaan cek manehna ayeuna mah awak kuring hareupeunana nu kangen nyarande ka manehna dua leungeunna meulit pageuh kana cangkeng endah tingtrim netep hujan nu turun ti langit hujan teraat najan teu ngagedean deui tapi masih ngagebret nya ketang teu nanaon coba mun teu hujan kuring geus kudu mulang moal bisa paduduaan kieu moal bisa dikekeupan kieu ngiuhan di sisi jalan dina trotoar di hareupeun rumah makan naon teu hayang nyaho nu penting bisa jeung manehna duh tapi beteu wasa lesot kieu nyiro dada mota tinggal lura silih tenjrak awak mikin badag hujan beuki ngahajakeun tapi hapunten wios hujan ge bade wangsul cek kuring ngarasa hanjakal tapi tetep kudu gawat mulang hujan kawas nu badami jeung hate manehna tapi henteu jeung kuring nu dumadakan guliga inget kanu janji kadagoan di sabudeung museum tapi manehna mah lalaki pang surtina di alam dunia nya Rian surti kana beca dijajaknya dugi museum cek manehna
pinuh harepan tina sorot panon. Teu kedah ulah wios moalnya ningal salira mulih nyalira bari kaayaan hujan ageng kieu cenah. Jeung nyana hujan ngabadagan deui sanyana hayang mah ulah wakaraan tapi badenya urang heula tukang becananya cek manehna maca kabingung kuring laju setengah lompat nyemberkeun beca di bentaseun jalan. Dedeh teuing hujanan ngabelaan kuring mangka karek kudang gering. Telila norojol geus dina jero beca turun nyepang dampaleungeun ngajak kuat hanjat kana beca. Dampaleungeunna karampa basa. Beca ngageleuyeng mapai jalan pungkur, hujan badag, hujan nu ngahajakeun katirisan, ngahodhod paduduaan dina jero beca hareupna dihalangan ku terpal transparan bodas, tiris. Awak kuring jeung manehna padep, haneut ngamalir waktu kekepanana mingkin pageuh. Kuring meremkeun panon waktu karasa harewosna nompo kana ceuli. Teuing nyarita naon nu kapirang ukur galindang hujan ulah wakaraat. Galindang hujan ulah wakaraat. Sirah beuki nyulusup kana dadana. Karasa dampaleungeun sabelahna pindah kana sirah. Ngusapan bu kuring nu semu baseuh kahujanan. Dada kuring ngagalura motah deui beungeut nyuksruk ka hareupeunana. Hujan masih ngagebret lalampahan karasa jauh jongjon dina galura tresna. Dordar gelap teh dirasa nu karasa kabagjaan nu taya papadana bisa paduduaan jeung manehna. Geget nyaa deudeuh hujan ulah wakaraat manehna nangkep ti paparakeun kitu deui kuring embung lesot karasa bibirna ngesuntaar kuring sababaraha kali laju mapai kana irung pipi jeung sabudereunana. Tos dugi cek kuring ngalesotkeun tangkeupanana. Hujan masih ngagebret reug beca eureun hareupeun museum. Hayang mah ulah wakan nepi, hayang lila deui dina beca di handapeun langit nu keur motah murakeun cihujan. Hayang keneh ngararasakeun haneutna kekeupanana nu mere kating teriman nyulusup kana batin nu pang jerona. Masih dina beca, tukang beca bangun Surti tegewat nitah turun. Rian neuteup heula kuring, teteupna nu pinuh rasa. Teuing iraha deui bisa tepung, bisa paduduaan. Hujan masih ngagebret, hujan ulah wakaraan. Dikantun heula nya, cek kuring. Lalaunan turun tina beca, rok rada disingsatkeun. Berat nataku, berat paturai. Rek deui ka manehna nu ngahaja di titah ulah turun. Dua teutepa amprok ngamalirkeun sajuta rasa. Satengah lompat nyingkahan hujan, murut tempat di mana janjian jeung Kang Trisna. Lalaki nuku kolot geus direremukeun ka kuring. Nya we nu nungguan geus nyampak di dinya cenah geus meh saja ngadago kuring ngabelehem rumasa geus jalir mulang ka lembur teh sanggeus hujan raat dibonceng kana motorna
nyekel cangkengna taya rasa naon kamana rasa nu samemehna tinggu lidag horeng nu tinggu lidag ukur rasa keur nu sejen keur manehna Rian nungan di hate kuring lain keur Kang Trisna. Ponsel ngageter ngagebeg lamunan kapenggas kuring cengkat tina pangsarean. Di luar kapirang hujan ngagebret unggal hujan ngagebret kadoja ku kalangkangna. Kuring jadi inget mangsa hujan jeung manehna jeung Rian. Hujan ulah wakaraan teu sadar biwir ngociak di mana ayeuna manehna. Saprek kuring dipihukum ku Kang Trisna lalaki pilihan kolot tekung si ngadengi deui iber manehna. Sono hayang paamprok tapi pamohalan kuring geus kacancang tikah jeung nulian najan lain dumasar cinta tapi kuring kudu jadi pamajikan nu satia. Sabulan 2 bulan 3 bulan nya 6 bulan tekung si paamprok jongkok deui jeung Rian. Patepung panungtungan nyamang sahujan harita kuring kapaksa kudu mungkas lalakon endah nu satuluyna muka lambaran kahirupan anyar. Ponsel ngageter deui direret dicokot tina luhur meja rias sanggeus ngojengkak. Hujan di luar masih ngagebret mengpangkeun kuring kamangsa hujan jeung manehna. Waktu paduduaan dina jero beca. Waktu jongjon nyecapkeun rasa nu pagaliwota jeroeun dada. Waktu duaan tinggarenep ngulah-ngulah hujan sangkan ulah wakaraat. Nomor teuwanoh asup kana WhatsApp kaya potretan ditangetan eusina nu teu loba tapi mampu ngadudut kuring kana mangsa hujan ngagebret di pengkolan hareupeun teuing rumah makan naon ngaranna. Minggon tabuh 3 diantosan di pengkolan payunan rumah makan teh. Emut hujan, emut kasalira. Sono nyaah sareng deudeuh kasalira moal kagentosan ku mojang mana wae kitu. Eusi Wapri nu teuing ti saha. Di luar hujan ngagebret. Layar HP ditutup. Diimetan deui eusi Wapri na teh. Teu dibales. Hate ku meleter. Bunga bingung. Sono pagalo. Curug Noel titik 3 ngajajar kehandap dina juru ponsel. Tak karena tulisan lainnya. Blokir. Handapeun hujan nu dikucurkeun ti langit 3 Februari 2018. Jag hatur nuhun. Mugia tiasa janten pangbeberah manah, tiasa janten panglipur kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.